Ieu kisah teh memang kisah nyata kaayaan anak anu pernah kasorang musim kuring jeung nu jadi babaturan nya. Aya masalah rek percaya jeung henteu nama eta mah dibalikeun deui kana kepercayaan sewang-sewangna. Tapi setaacana kuring bakal ngenalkeun diri nya. Ai ngaran kuring teh nu katelah mah Kidil. Kuring asli orang Sumedang. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kaalaman musim kuring jeung nu jadi babaturan. Basa harita kuring balik digawe di daerah Bandung nyaeta areka Sumedang. Kabeneran harita teh balik digawe teh jeung babaturan nyaeta nu ngaranna si Widi teh. Sok malah si Widi ge salembur jeung sun kuring ngan sakur beda RT hungkul. Hiji wanci anu bestari harita memang kayanana keur poe Kemis. Kuring siap-siap nya nu dimaksud rek balik ka lembur nyaeta ka Sumedang. Barang geus kitu atuh sim kuring ge ditanya kudu jadi babaturan nyaeta ku si Widi teh. Dil, Naon si lain teh bener rek balik ayeuna teh. Nya heueuh lah. Da kumaha tuh ayeuna kapan Jumaah sidik libur, Sabtu libur nya lumayan we kan kebabat 3 poe. Ya sih, tapi urang ge hayang balik euy. Kumaha tuh lamun urang milu jeung maneh? Nya hayu, malah kebenaran urang ngasaya batur kitu mah. Tapi moal sieun kitu ayeuna teh malam Jumaah coba. Geus jam 8 peting ya bener mana tek balik peting mulai isuk bae lah ayeuna we kago isukeun deui mah meureun kalah ka kumaha. Yo atuh ai kitu mah urang ngilunya. Nya hayu sok mengpeung ayeuna teu hujan urang mudagna ngudag waktu we mengerah teh tepi maksudna mah kalembur. Oke atulah. Sareng sena kuring ngobrol jeung nu jadi babaturan atuh sim kuring ge tuluy we beberes nya anu dimaksud buru-buru mangkat ka Sumedang. Oh iya dulur, kuncian eta na pantona. Loh tapi urang mah saeun beda euy, rada sieun. Kumaha ieu malam Jumaah maneh. Pang-pang nama eta ngaliwatan cadas pangeran. Tenang we, babacaan we sabisa-bisa muga moal ayeuna naon. Angker teh tempat teh euy. Mantep kurang masuk tuludeng ai balik peting teh. Alah, geus ulah we babaceot. Sok buat naik. Urang buru mangkat. Jadi lalaki mah kudu wanian atuh ai maneh. Ngerakeun. Ngeraku arek kecingan kitu mah. Kuat udah isin si kumaha. Geus mah ayeuna naon ieu, tenang. Jeung urang mah pokokna mah rebes. Lain rebes beres meureun. Tah eta maksudna. Belila atuh kuring ge tuluy we mangkat nya nu dimaksud arek ka Sumedang. Loba nu karandapan ku sim kuring bikin tepi ka Sumedang. Tumen-tumenan jalan lowongnya ka dieu euy. Pan isuk kan libur. Jadi meureun jiga nama jama salare we di imah. Wah, telah liburan. Ya henteu atuh teu nyaho nanya ka saha ieu maneh. Nu kemana? Atuh terus maneh nanya ka urang nanya ka saha. Tuh inget tuh. Singkat cerita atuh sim kuring ge angsruk nyaeta ka jalan anu kasebut cadas pangeran. Barang kuring angsruk atuh nyanaha kuring bek kareuwaskeun. Kulantaran kuring nempo bek aya hiji budak leutik anu keur ngabanginyik ceurik. Atuh kuringnya nempuh kejadian semodel gitu mah ngarandeg kulantaran kuring ngerasa karunya kayak budak.
Eh, Oh, euy. Naon ai mana bet kalah ngerem di dieu? itu aya budak saha ceurik tempo gerak. Mana? Itu. Budak saha? Karunya bisa rek balik teh nyahoan jalan. Kumaha tuh? Samperkeun we samperkeun. Cok atuh. Turun maneh. Yuk. Barang kukuring disamperkeun ke eta budak leutik. Nyanaha eta budak leutik teh kukuring ditanya bet kayanana teh tenembalan. Malah ngan sakur unggut. Neng, kunaon ieu tos wengi di dieu bet ceurik ngabanginyi? Oh, betul nembalan. Teuing. Arek weh, ka mana wehna dianterkeun atuh ku Mamang? Itu nih nunjukkeun nama kalanda. Geus kitu eta si budak teh bet nunjukkeun teh kalanda. Nya atuh kulantaran kuring karunya nyak nu antuk nama ku kuring dianterkeun eta budak. Di mana rumah teh bener di ditu dihandap? Eta budak nan sakur unggut hungkul. Geus kitu atuh nyanaha leungeun kuring ge tuluy dicekel malah dituyun nya minta dianterkeun ka jalan ka handap. Aduh, ieu budak misterius cek urang mah euy. Asa aneh. Gandeng ai maneh ngomong naon Aduh, jawab poek. Aduh, sieun euy. Atuh kumaha tak? Ieu nunjukkeun apan kalanda eta jalan setapak nya. Barang kukuring keur dituyun kitu nyanaha eta budak bet patuk torolong lumpat ninggalkeun kuring. Neng. Waduh, budak bet kalah lumpat kitu ai maneh. Lain dicekelana tuh. Justru eta pugu ulang dikepreskeun. Aduh. Padahal kayaan simkuring teh harita geus dilanda berijeng suasana teh memang bener-bener mantap dikasieun. Kulantaran loba kebun awi. Neng, kemana budak leutik? Kumaha ya tuh Dil? Teuing. Aduh, ieu kemana orang jalana? Astagfirullah. Ieu ka mana Tadi sidik pan jalan dieu. Jalan raya di mana? Barang eta budak geus lumpat ninggalkeun kuring atuh nyanaha kuring bet kasilung teu manggihan jalan anu keur awal ku kuring eta nganterkeun budak. Sakurilingna kuring dikurilingan kebun awi malah kayanana ge bet teu kadenge suara mobil-mobil acan. Padahal sidik kuring teh harita nganterkeun teh di jalan raya. Barang kuring keur ngarasakeun panik kitu nyanaha atuh kuring bet kareuaskeun lantaran bet loba suara dedengan anu can pernah denge ku sim kuring. Dil, itu naon dia ngabegaya bang Dil? Aduh, naon itu? Itu mah jurig. Wih Dil, tungguan naik kemana hilaing? Aduh mah. Dikuring itu tadi ulangan terken, mas budak kasararane mana mah? Aduh, kumaha tuh ya? Jabatnya jalan balik ke mana deui? Aduh, kuring ngadenge suara anu ngagerem malah kayanana teh jiga raksasa atuh nempus sama daging mah kuring makin panik, kuring makin lewas. Aduh itu dulu kayak jaman yang gede. Mana itu? Waduh tolong ayah budak tolong. Kuring gogorowokan sakuat-kuat kuring kulantaran kuring ngerasa geus reuwas geus capek kuring ngurilingan bet balik deui ka kebun awi
balik deh ke kebun awi. Kuring teu mangihan jalan raya harita duaan jeung jadi babaturan si kuring. Barang geus kitu bek aya sosok kunti anu ngeplegedeg pas pisan hareupeun jeung kuring. Malah kayana teh bari jeung ceuri nu nyik-nyik mentek dikasieunaan. Dulung Duri, itu mah Duri, dulung. Kuring pingsan, malah kayak anak pingis dingin di bumi alam duaan. Barang geus kitu kuring pingsan, kuring ya lilir dina pingsan. Barang geus lilir, kuring nempo sakurilingin kuring bet makam hungkul kaayaanana. Malah jarak antara kuring jeung nu jadi babaturan teh nyaeta si Widi teh lumayan rada jauh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah geus caang. Kidil. Ah, si Widi ngegerohan di mana? Di mana mah si Widi? Woi, urang di dieu woi. Kasampak si Widi gugurwokan malah kayanana manehna ge asup dina lombang tapi samodel sumur ngan eueuh caian. Atuh mantukna mah ku kuring disakeurkeun. Eta suara si Widi teh barang ku kuring dilongok bener we eta teh babaturan si kuring. Keur naon maneh di dinya? Urang puting teh digebros ka dieu keur lompatan. Ai maneh ka mana? Urang pingsan. Sugan teh maneh teh pingsan bareng jeung urang. Urang mah teu pingsan. Ieu urang di lompatan. Terus saha atuh nu penting? Asa bareng jeung urang ngagoler. Itu ingat tuh. Sok kuat naik. Nya nu antuk nama kuring nyalametkeun nu jadi babaturan nu asup kana eta sumur. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy we neruskeun perjalanan. Kulantaran jalan raya ge geus katempo ku sim kuring. Malah jarak jalan raya jeung kuring pingsan teh nyaeta di kuburan teh teu jauh. Tapi nu mantak heran ku sim kuring nyanaha pas kuring peuting neangan jalan raya beuteung kapanggih. Meureun ieu nu disebut kuring asup ke alam gaib teh.